Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wilujeng enjing barudak kelas 5 tepang di sareng parudi dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna Bapak baris ngabahas ngeunaan susunan kalimahnya. Lebet dina pangajaran kahiji keneh barudak anu temana kaulinan barudak. Dina kalimah ieu Bapak bade ngabahas kalimah pangajak. Naon kalimah pangajak teh? Dina basa Sunda umumna ngagunakeun atawa make kecap hayu atawa yu disingkat. Atawa sok sanajan aya oge anu ngagunakeun kecap hiap atawa yap. Contona hayu urang sakola. Ayo kita sekolah. 2. Isuk mah indit sakola teh urang lempang yuk. Besok berangkat sekolah kita jalan kaki yuk. Muka 3 ya peliren heula. Ayo sini mampir dulu. 3 contoh kalimat di luhur. Sadayana sami dina tungtungna ngagunakeun tanda naon cing barudak. Leres nyaeta ngagunakeun tanda panyeluk atau dina bahasa Indonesia ngagunakeun tanda seru. Eta berarti nuduhkeun kecapna kecap pangajak atau kalimah ajakan. Bedana kecap hayu jeung hiap dina kalimah kumaha ngagunakeunana. Hiji kecap hayu mah nyaeta jalma anu ngajakna teh milu babarengan dina kagiatan. Anu kadua kecap hiap. Kecap hiap mah anu ngajakna teh teu milu bareng dina eta kagiatan. Tos jelasnya contoh tadi kalimat kahiji sareng kadua mengagunakeun hayu si jalmina teh babarengan ngalakukeun kagiatanana benten jeung kecap hiap. Anu kecap hiap mah nyaeta anu mempersilahkan gitu. Teras di dieu oge dibahas kecap barang jeung kecap bilangan. Eta sok aya dina kalimat. Titenan contoh di handap. Hendra dibere japati sajodo. Japati disebut kecap barang, sedangkan sajodo disebut nate kecap bilangan, kaasup kana kecap bilangan. Tah, ieu rupa-rupa barang teh nu kumaha. Barang di dieu kabagi kana 5. Aya barang anu di alam, contona aya cai, aya keusik, aya batu, aya taneuh, tatuwuhan, sasatoan eta kaasup barang termasuk manusia gitu nya. Oge sok urang ningali gunung, aya laut eta oge kaasup kana barang nu aya di alam. Nu kadua barang nu ilahar aya di imah tos jelas lahnya aya meja, kursi, terus aya panto jandela, terus aya kulkas, aya TV, aya kipas angin oge jeung sajabana. Barang nu kaasup parabot dapur nu aya di dapur, peralatan di dapur naon wae? Kompor nya. Terus aya panci, aya katel jeung sajabana. Terus barang anu kaasup kendaraan, aya kapal udara, aya parahu cai, terus aya bemo, beca, aya sapeda, motor sareng mobil, terus ilahar. Terus barang nu kaasup dina pagawean, aya pacul, aya sapu, aya kored, aya singkup, eta barang-barang nu sok dipake dina pagawean. Sedangkan rupa-rupa kecap bilangan tadi aya contoh sajodo, berarti asal katana dina kecap jodo. Nah, dina bahasa Sunda mah seueur pisan jenisna teh diantarana aya leunjeur, keur ngitung tangkal ai, tangkal awi. Terus aya hulu sahulu, rim, gagang, sakarung, losin, kodi. Terus aya papan, mun papan mah keur ngitung ieu eta tangkal peuteuy. Meser peuteuy sapapan. Mun sihung keur ngitang bawang, kilo, kiloan. Beungkeut keur sasayuran dibareungkeut. Pincuk samodel keur kupat tahu atau lotek dipincukan. Meter keur ngitung kain atau bahan. Liter atau liter keur ngitung leteran. Teras oge ngabahas istilah atau sebutan poe. Naon poe teh? Yaitu nama hari. Dalam bahasa Sunda ada istilah isukan.
yaitu 1 hari setelah hari ini. Kamari 1 hari sebelum hari ini. Pageto 2 hari yang akan datang. Mangkukna 2 hari yang sudah lewat. Itu biasanya ada dalam sebuah kalimat. Misalkan contoh kalimatnya, hari ini Senin, besok Selasa, besoknya lagi Rabu. Bahasa Sundana kumaha? Poe ayeuna Senin isukan Salasa, nah mangkukna teh berarti Rebo, 2 hari yang akan datang. Pageto teh Rebo. Eta istilah sesebutan poe. Nu terakhirnya eta ngabahas kalimah aktif. Kalimah anu ngajelaskeun subjek kalimahna diterangkeun keur ngalakukeun pagawean. Atawa di dieu kalimah anu ngajelaskeun kalimat pagawean hiji jalma, anu ngajelaskeun kagiatan pagawean hiji jalma. Contona Yusuf keur ngapungkeun langlayangan. Yusuf di dieu jadi subjek. Tah, naon pagawean anu dilakukeun ku Yusuf? Nyaeta ngapungkeun langlayangan, tos jelas gitu. Oh, Yusuf keur ngapungkeun langlayangan, eta kalimahna kalimah aktif. Kitu tah barudak materi dina kasempatan ayeuna nu tiasa ku Bapa didugikeun, mugi aya manfaatna. Hapunten tina kalalepatan Bapa bilih aya cecariosan anu kirang pantes. Sakitu ti Bapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.